jelma nu tadina bergaul jeung jin jeung setan. Bergaul emang masuk oso kumaha bergaul jeung setan kieu nyana nyenget menyan maka iket gelang bahar di dia gede ke baju hidung yang muti Banten Gunung Karang yang anu ti Pasilian aya ti Pasilian yang anu ti gitu naon karena mau aya kene yang ti mau geser babeh Sukabumi datang yang ukur muda kayak kara repet naon wah kayak kara repet buat Sukabumi berarti ya. Oh iya yang mentak diundang ya ka dia iya aya permasalahan naon iya yang dagang aju manehna lapor ka dia dagangna rugi bae teh supaya kumaha atuh ditanggung dituyul bae nu gampang eta pas itu eta karena bergaul jeung jin. Ieu aya Al-Qur'an lain lalaga sing hade ta ieu talak ayat ieu bae kabeh sing hade ya ieu bergaul karena jeung jin jeung setan ngabahasakeun jin di dieu maksudna jin anu kafir atawa jin anu maksiat ka Gusti Allah anu nyasarkeun ka urang urang keur lempang saya sia sambarangan lempang ka wilayah aing henteu pamit heula dicekek sia ku aing pamit atuh sia ieu teh wilayah aing teh nyaho sia tah deuleu tangkal kisrut kunaon dina Al-Qur'an ieu lalakon kos ieu sugan urang mah mulai urang ser nu boga di dieu sahibul wilayah kudu kumaha lisong gede endeun make ancak di dinya kuean setik mun aya bugis papais jin bagi kabugis orang jin Masya Allah karim model lihat yeula hancak kayak begitu eta ngaranna bergaul jeung jin jeung setan jin kumaha deui eta kumaha sorana sia ku aing anu diutus itu kan dek hajat hujan kajen kumaha lapor sia ka aing jadi kudu kumaha botol bungkus ku sempak muhajat ayun ku sia handapna tendeunan ruhak di dinya tendeunan buhur bebeja kain tahan gitu hujan tah atuh sia keun teu bebeja kain di wilayah aing orang pura-pura ayo geura-geura dituguan ku aing ulah salah handapna rotian sia jasa teh setan ayo pada teh sia nu sok kararitu ieu aya di dieuna Masya Allah pajar urang eueuh tempatnya kurang bagus jangan kamar nu sepi laut tapi datang ke dia kunaon dikebat-kebat enak iya aya nomor yang nini aya nomor ya ka dokter geus ka bapak geus cabut aya pakuan tadi beteung
mau loba mah bisa pakai ngabangun iya ada paku aduh setan juri goblok gitu kurang karari ya dah guys etalah nukos karar itu di mana tete tempat-tempat tukara itu asli tuh dale di Sukabumi Jampang Surade Akidulan mana deh tuh Ciamis nu kamari tsunami teh mana kara tuh panjang geus kadinya ya berarti sia jauh eta Pangandaran tuh Yogyakarta anu sok ka gunung teh naon garapot kadinya panput geus kadinya yang boga anak aja nyokot daun teh ya diusulkan ka ditu ternyata tah itu kepala nage rombongan anak aja gambar lagi pan anakna percaya pan untuk boga anak-anak eta kudu kadinya ka gunung di Yogyakarta ya mau dibejakeun bisi ka kadar itu aing mah nyaho bae geus cenah kiai ka ditu atuh geus manggeus bae atuh berarti ya ulah lo ngomong aya di Yogyakarta Masya Allah Karim di NTB pegunungan nu di dieu parenti mujahadah nu berak dieu parenti muhasabah NTB lain lalagaan gunung-gunungna laluhur paranti tirakat cek bahasa orang mah Riyadhah belah dieu aya hiji jempil gunung anu sulit didatangan ku jelema mun teu pamit heula ka kuncena di dinya tur lain paranti Riyadhah tah mah di dinya aya bakalna teh hiji tangkal di dinya bakal aya nu ngarumbai ta eta teh akarna bisa dicokot kemudian nu ngarumbai kos caringin teh naon ngaranna eta nu ngarumbai kos caringin tah naon ngaranna tah di tangkal-tangkalna teh suka ngarumbai hah etana jeung daunna berbagai-bagaina didinya bakal ditetep dicicingkeun ku kuncena dengan babacaan-babacaan di luar Islam sarua unggal daerah NTB na seberang aya Jawa Timur aya Jawa Tengah geus karuhan Jawa Barat hambalayah di Jawa Barat mah Ciamisna aya Tasikmalayana aya Pakidulan kaditu urang sok sejarah eta aya Cirebon sekalipun di Cirebon ambual aya urang datang ke Cirebon di dieu nu toriko di dieu nu solihin di dieu anu hikmat di dieu anu kadugalan salah datang ke Cirebon datang ke dieu zikir be ilallah 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 takebal aya naon ya Cirebonan Cirebonan itu sasar zikir tinggal zikir Masya Allah hese diberantas tuh Banten sarua bae ieu Banten di dieu kesultanan ilmu kesultananana geus eueuh tinggal aya ilmu kedugalanana paling hikmat-hikmat aya ilmu kesultananana mah teu diturunkeun sebab ketika sultan hiji sultan dua tah kabelah dieu nyana istikharah geus teu mampuheun neruskeun tilap kitabna aya keneh nu mantak bisa nyaritakeun Banten ieu ilmuna dina jurusan-jurusanana ilmu hiberna bae geus sok dicaritakeun ku ari geus eueuh hanya tinggal ilmu kadugalanana doang dibuatlah organisasi ente nu nyarah organisasi Bantenna etalah ilmu jin datang ke Banten yang naon dia iya kula Indonesia dia nyaon tengah aing teh umur aing geus 400 tahun mun teu nyaho masih nyaho bahkan bisa 500 tahun 500 tahun hirup kan mah nyaho lamun sia hayang cara aing gadi ku aing di Pandian tuh ulah lagi gede jasa ayo berjuang yang negakeun Banten supaya lestari khusus Banten umumna Indonesia ye aing ye akar Banten pang-pang mana ulah nyaritakeun pang-pang sok aju calutak sia ka guru aduh pohara jasa unggal daerah encan urang ka ditu ke Sumatera leuwih dahsyat teh ka Sumatera maung bisa ditaklukkeun gajah bisa ditaklukkeun buaya bisa ditaklukkeun ilmu Sumatera kan Lampung
maka ketua suku, kepala suku tersambarangan di Lampung teh mentak timbul tulale gajah pakai cangklong eta tersambarangan nyokot gading gajah teh emang kumaha gitu. Namun orang pasar Kemis datang ke Lampung haju ayah gitu gading gajah ngagola dicokot moal kebal deui modal cek ukuran. Tapi di ditu aya nu naklukeun gajah, nu naklukeun mau singa dan lain sebagainya. Lempang deui urang ka ditu ke Palembang ke sarua kepala suku kena leuwih dahsyat deui dibandingkeun jeung Lampung sebab kerajaan Palembang leuwih tua tibatan Lampung. Lompat deui urang ke Kalimantan, wah leuwih dahsyat deui ditu. Nu mantak urang Maluku, urang Kalimantan lamun geus datang ngagedoran Jakarta ketua MPR rajana ge kuatan gede. Moal kuateun emang kumaha gitu. Ieu kuari urang lamun kalut di Indonesia kalut, kala luar ketua-ketua suku kepala suku ribut. Amerika ge sieun sebenarnya. Sieun atuh anu jelema hiber di luhur ngeong. Cek Amerika waduh, mesin apa itu ya? Bingung aja orang Maluku emang tuh bisa hiber bisa. Ya Allah ya Rabbi. Itulah Indonesia. Eta ilmu jin lu kasar itu. Ilmu jin aya di dieu. Nah, lamun urang nyaritakeun jin-jin setan-setan nu aya di arurang keneh ieu, oh hambalaya. Di kematan setan teh ku urang. Urang teh jadi anak buah setan. Sakumaha kahayang setan diturutkeun ku urang. Urang teh jadi anak buah setan. Setanlah jadi kepalana seri setan. Seri juri, seri jin. Dipermainkeun ku aing sia. Sakali nyana nu lurus, dua kali kali itu ngaco. Itulah tiba heula setan hayang menguasai urang, tiba heula jin hayang menguasai urang. Ketika urang digiring kabeh di masyarakat, datanglah ka mauki malaikat menyeru titahan Allah. Ya ma'syaral jinni qad istakthartum minal ins. Wahai perkumpulan jin, setan, curi. Caricing setan. Qadis taksartum minal insi di gua. Maneh geus pohara pisan waktu di dunia. Bergaul jeung manusia, nyasarkeun manusia. Loba manusia anu dijieunkeun anak buah ku maneh. Wahai jin, wahai setan, jore maneh baheula keur di dunia ngarusak tatanan kemanusiaan, berubah suarana, berubah akhlakna, berubah tingkahna, berubah syariatna, sehingga lain nuturkeun syariat Kangjeng Nabi Muhammad, nuturkeun syariat. Nah, sia kuari bakal diadili. Didinya manusia anu nuturkeun setan teh wa qala awliya'uhum minal insi rabbana istamta'a ba'duna bi ba'd. Cak dukun-dukun teh cak jelema nu nuturkeun baheula ka setan teh nu pernah ka Gunung Kawi teh pernah ka Cirebon teh pernah ka Daeng teh Jawa Tengah dan lain sebagainya di dieu Gunung Karangna dan Banten sekitarna Sukabumi na terus ka Pangandaranana unggal sisi laut mah loba bae ka nu kararitu. Nah ieu dukun termasuk anu sok kadukun anu ngancak-ngancak dan lain sebagainya anu tadi diceritakan. Etalah pecinta-pecinta para setan, para jin. Ngomongnya nanti dihareupeun malaikat, Rabbana he pangeran abdi sadaya deuh istamta'a ba'duna bi ba'din. Kami teh ngalep senang sebahagian kami ka sebahagian di kami, sebahagian golongan manusia osok ngalep senang ka bahagian jin. Kitu kene jin ge da sok senangin ke kami, ngakunya na dirinya ikrar.
lantaran dek diadili intafalin subitazinil jinni lahum syahawat aya anu ku sahawatna bae ku setan jeung ku jin teh diharu-biru ditipu mulai ku ari setan ngajakan ke jelema boga duit hei sia fasilitas aya di sia mobil sia aya sia keur sehat haju siapan ngora keneh duit sia loba babari kan sia mah di pamarentah tikan nyokotan bae korupsi eta teh kapanang panitah aing cek setan atuh deuk naon deui ku ari mah tuh deuleu ku sia hotel sia teh kapan dagang limbah babari dagang limbah mah kapan meuli 1000 sakilo dijual 100.000 batur nu nyahoeun geus tenang tah urusan mah jeung aing ngan ku ari pan duit aya di sia gagah aya di sia malah sia teh kan boga jabatan lurah-lurah bae mah geus tuh hotel nu di imah mah bosen di imah mah tah hotel sia hayang nu jangkung gede aya hayang nu hidung leteng aya ayo sia di Indonesia teh setiap aya kedutaan aya perwakilanana sia hayang Amerika aya sia hayang Inggris aya sia hayang Belanda aya sia hayang Jepang aya sia hayang India aya sia hayang urang mana hayang Malaysia aya hayang Thailand aya komo urang Brebes mah ambal aya Subang Karawang tah teu kudu ka hotel teh mah tah di dinya ge kawasan ambal aya tuh bener pan kanyahoan atuh pan malam baru sempak ambal aya di dinya ditanya aya merekan pan di bordil merekna ge Subang Karawang Cianjur tuh nu numbakanana Bojong Cikupa terus mana di Ketos Putat Pasar Kemis nu eueuh Cilongok doang orang mucikarina Cilongok mah sial Masya Allah iya diadili engke istamta ba'duna bi ba'd kami teh ngalep mangpaat jadi dukun kami teh terus dimangpaatkeun ku kami setan sehingga kami teh nuturkeun petunjuk setan cek setan kieu ku kami dituturkeun jas setan ge sarua bae kadang-kadang nyana ge mentak petunjuk ka kaula akhirna silih berarti ieulah istamta ba'duna bi ba'd tuh sing hade aya di melalui syahwat teh tadi teh ka pelimbah ka pamarentah sing gelincir ku ari mah geus urang mun nyaritakeun pamarentah boro-boro nu dihandapna nu di luhurna bae ge kapan nu geus ditangkep geus jelas nu keur diadili ge nu endek mengarah diadili eta kakarak sababaraha sosok sedangkeun di satukangeun eta ge loba keneh komo meureunanan di pusat mah tinggal nyaho dikanyahokeun apa henteuna doang nu kurang di bagus-bagus ternyata diadili komo beneran nunggu kadeuleu eta geus hese nyaritakeun kos itulah setan deureus ka pamarentah mata mah digoda ku setan ge deureus pelimbah mah jeung pengusaha emang bergelimang dunia ieu mah kiai ditumpakan ku setan cak setan teh atuh gagah ente aya dihormat geus ilmu aya meta atuh ku ari mah sok make atas nama dakwah manta kunaon neangan dunia cek masalah engke ge ari geus ieun pasantren majelis salim dan lain sebagainya mobil mah eta engke kakarak ibadah nu bener ku ari mah meta juri teu nguntungkeun numpakan kiai ayo sih orang sok cicingin ulah sok cicingin kan saya jadi kiai ngamadahan ngaji ambil jurumnya sorok haju cicing bekos kiai saya jadi wali ente jadi solih ente atuh geus nyieun proposal jalurah ge ngabantuan ieu ulah hese-hese lah ulah sok apik-apik atuh jadi kiai mah jang ora keneh kajeun nu apik sia mah ulah bagian nu apik nah ayo jeung aing tuwauhan si anu ke sagedeng deui ku aing dibawakeun ka dieu calon DPR orok-orok teh anu jadi DPR nu ke negara kajeun tah mah urusan negara mah rusak bae penting mah sia mah beli mobil jadian imah majelis salim poso eta kitu bae sih ulah hese-hese geus kere ku kabatur ge sia dikiaikeun ku ari kakara ustad doang isu mah kiai ke lamun geus boga majelis bukan bisa disebut buya sia setan saya benu ngariung tetangga lantaran tetangga dek hajat nyana ngarep-ngarep
diondang tolol tata tangga nyawa aing kiai goblok aing teh diondang tolol cak setan tolol goblok pan sia kiai na masa kiai teh diondang masa batur menang berkat esian teh nu pantes ge sia kiai na cak setan telu kiai ge nelu goblok ikan dongeng setan nih jadi siapa cara di setan kabeh pan iya kos gitu tah masyaallah karim iya horeng Al-Qur'an qala awliya'uhum minal insi cik anu selaras akur sapagodos jeung setan anu bundelan jeung setan nyana bisa jadi anak buah setan manusia ngomong di hareupeun Gusti Allah engke Rabbana istamta ba'duna bi ba'd setan geus dasarkeun ka kami dukun geus ngararaku kabeh jurig-jurig na araya dirinya setan jeung jinna termasuk kiai-kiai anu tadina kagodaku setan ge ieu ngomongna Rabbana istamta ba'duna bi ba'd setan bungaheun jasa lamun urang teh daek jadi anak buahnya anak ketika urang ngemat aya bahasa ngemat setan ngemat jin ketika dikemat jin aya aju jin nuduhkeun meulis ya teh tah atuh kuari mah alat-alatna naon di antara alat-alatna tah meuli apel jin aya bahasana jeruk jin ka dituna anggur jin ka dituna ayo segala jin petakeun Gusti tah aya engke paranti nu ngematna segede kieu na ge mahal teh naon eta teh lamun dibeuleum khusus ka ambeku jin mahal teh sacuel kieu bae eta segede hulu garetan api eta korek api eta teh bisa 500.000 matak ngemat jin teh ya mahal anu jitu mah tah seungeut ku urang aja dararatang we lain nu kitu aing mah jin ku sia mah teu butuh urang jitu sia mah kakak sia ka dieu datang ka lain eta nu jambrigan datang iya ya tau jadi itu cenah tuh aya merah delima gampang merah delima mah dik didatangkeun ku aing kuari cepat beuli heula tuh aing hayang naon apel jin ya aya tah urang anggur jin dah ulah sakitu 5 kilo euy can naon tuh boga anak icupan halo Gusti Allah cabut dah aya nomor yang naon lemak gede ya tah coba tuh tarik gara dina celina ke keluar ge naon culek lain tarik dina tarang mah ya pakuletik tarik dina celina heran ora gede pas di beuteung mah gede jasa waduh teu mah pakuna paku ieu teh anu di luhur paranti kuda-kuda teh naon ngaranna jalosi gede jasa teh mah tuh loba kan cek jin teh oh loba jadi sukuna ini kan itu oh ieu mah buatan manusia lain ti Gusti Allah bejakeun kitu bahasa aja lo mana belajar mana teu kudu dibejakeun ieu mah lamun di Ciluan teh datang ditimpa maliwat tatangga tuh eta lah nyana goreng ka tatangga teu puguh tegar ieu nu nyihir jurig teh ieu yang ke diadili ge bakal nanti istamta ba'duna bi ba'd wa balawna ajalana alladhi ajalta lana abdi kuari mah geus datang kana waktu nu didatangkeun ku Gusti kabiyane kuari poe kiamat ungkapan Rabbana istamta ba'duna teh ieu ungkapan tahassur manehna ngarasa kecewa ngarasa kaduhung ngarasa rugi nutur-nutur setan nutur-nutur juri nutur-nutur jin itu kene jin ge baheula mah keur di dunia kuarinya na huhaha engke mah begitu deuleu neraka tetep bae ciut jin ge sarua bae yang embung ka neraka mah panas ieulah bentuk bahasa istamta'a ba'duna bi ba'd tahassur ieu teh ngarasa sedih ngarasa hina kecewa nutur-nutur jin teh padahal mah aya kiai nu nerangkeun padahal mah aya ustad nu nerangkeun urang kumaha di pengajian sing ade muriang bae lamun deuk ka dokter ge lempengkeun nu nyageurkeun mah tetep lain dokter tetep Gusti Allah kunaon atuh ka dukun panca kiai datang ka dukun mah 40 poe teu ditarima salatna bae ge
geus dibejahan kan ku kiai teh tak iyalah nyana nyarita kitu di hareupeun Allah lantaran nyana ngarasa kecewa anu luar biasa. Wah, ungkapan-ungkapan manusia mimiti dukun-dukun jeung nunuturkeun kana dukun nu meuli tuyul dan lain sebagainya anu ka Gunung Kawi anu kadugalanana wah macem-macem ngaku ke di hareupeun Gusti Allah dengan bahasa istamta'a ba'duna bi ba'd wa balagna ajalana alladzi ajaltalana tinggal cak Gusti Allah ai geus ngakumaha atuh malaikat geura omongkeun annaru maswaakum tuh neraka kitu tempatna geus nu geus ngararaku jin jeung manusia-manusana heuh geura giringkeun ka neraka jahanam annaru maswaakum ya Allah ya Rabbi anu kuari boga tuyul anu ka Gunung Kawi nyegik ngababi anu ngaorai anu ngamonyet jeung macem-macem eta kaluar tina aturan syara atawa anu tatamba ka juri ka jin ka setan ka dukun nah atawa anu make bahasa suka daerah jin teh make ser-seran nu boga di jeung macem-macem paranti ngagedag jelema ya asal geus mereket bae ge ayo gerak undang jin teh ketikeun suku tilu kali walah napas bahasana kieu bae jin belang jin anu teu belang datang gitu ayo sia ketikeun datang ngabentukna anu ngabentuk jin anu ngabentuk maung enak bosok serang jinna kurang ngarti lain diserang endahan kaserang ka ditu aduh saya teh kulo besar itu udah naon nah, secara lahiriah ge bakal anu dikitukeun dong guling jelema aya anu gan kaukur di kunapas ulah kencang teh besi keluar kaca papat cirit eta urusan jin ke eleh nama ku hikmat mah ngadu bae jeung hikmat tapi engke ku karamah moal kuateun ku karamah sakumaha teu kuatna ngahareupan mukjizat nyana tuh moal di murah-murah karomah mah ai lain usumna mah atuh moal ke lamun geus nyaan perang sabilillah kakara kiwari basa bodoh deuk dikumaha-kumaha gitu tapi engke ketika aya perintah ti Gusti Allah nungguan perintah ti Gusti Allah kakar mukjizat digunakeun ketika darurat karomah sarua bae lamun lain hasil karomah Indonesia wallahu a'lam merdeka pancana kunaon tuh mengakui atuh padahal mah Jawa Timur Jawa Tengah dan sekitarna geus jelas di barisan depan adalah kiai nu berkaromah dongeng kiai nu diseret nagatu ambalaya kuari makin dihilangkan supaya kiai ulah kahareup teuing geus ieu bae politikus nu dangkal nu dikahareupeun teh lenyapkeun di sejarah bahkan loba kiai anu di sejarahna dikomuniskeun di PKI-keun oh masalah kage karasa ieu karusakanan moal teh ka kiai-kiai deui bae di kumaha urang lamun nyaritakeun segala Teku Umar nyaritakeun Imam Bonjol nyaritakeun Ki Tutut Nyadin nyaritakeun urang di Tangerang nyaritakeun Jawa Tengah nyaritakeun Ki Mustofa di Sere di Tasikmalaya nyaritakeun di itu di Jawa Timur Jawa Tengah barisan depan kiai ketika merdeka lain artina kiai bae di satu kangen eta ge loba bahkan Nasrani ge marilu tapi di barisan depan saha Masya Allah urang mun nyaritakeun tah datangna ka dieu di paraehan jelema sababaraha jenderal teh mun urang didongengkeun naon masalahna jeung kumaha masalahna ya Allah ya Rabbi dan lain sebagainya Indonesia nu diseret nu di kiai ieu nu nuturkeun jin-jin nya kuari wah ambalaya balik deui ja kiaina ge kagoda ku setan atuh geus lamun kagoda ku setan kiaina atuh masyarakatna mah jarang di setan kiai mah kagoda ku setan masyarakatna jadi setan kuari tuh ieu ge begitu diadili annaru maswaakum sabaraha taun di neraka khalidina fiha tungtungan terus bae bohongannya nama tuh percaya
dengan dunia lain dagang lain bisnis endahan ka Gunung Kawi ngabedol khalidina fiha di neraka nggak monyet aya bahasa kieu daripada malarat maning hese sakarat blon-blon teh sejelema neraka khalidina fiha jin-jinna jeung setan-setan. Masya Allah nungka pocong aya pan dengan duit pocong make pocong nunga orai nunga buaya toyol neraka di nerakana khalidin fiha anu kabawa ku sawah jelema teh nuturkeun sawatna sawat ditumpakan ku setan toelan jelema mabok zina korupsi maling ngabono annaru maswakum nerakalah tempatna namun nyana ngegelincir kafir khalidina fiha lamun henteu kafir mah ngan nyana teh maksiat mun ditanya siapa pangeran Allah ai Nabi Muhammad siapa salat apa lo lebaran doang boga samping anyar nang pamere iya illa ma sya Allah kecuali ma jelma anu dikersakeun ku Gusti Allah minal auqatil lati yukhrajuna fiha engke bakal dikaluarkeun ti neraka berbagai keterangan aya nu dikaluarkeun ti neraka teh maksudna deuk dipindahkeun ka neraka lain pindahkeun ti neraka jahanam di ka neraka jahimkeun lantaran dauhan Allah summa inna marji'uhum la ilal jahim leuwih dahsyat engke bakal illa masyaallah itu khalidina di neraka eta tapi dipindahkeun ka neraka nu leuwih dahsyat nu leuwih parah aya deui nu dikaluarkeun teh ieu mah deuk dibere nginum lantaran dahaga jasa di neraka teh ieu mah jelema anu di duniana iman mah iman ka Gusti Allah ka Kangjeng Rasulullah tapi mabok bae tapi zina bae tapi korupsi bae tapi maling bae nah ieu engke di neraka na tetep dikaluarkeun illa masyaallah ngan dikaluarkeun manehna lisur bil hamim lantaran dahaga deuk dibere nginumna cai hamim ai hamim teh keringet-keringet jelema anu zina dikumpulkeun ketika jelema anu tadi di nerakakeun dikaluarkeun dibere nginum cai eta aduh jagna aya hayang ge kopi kapal api malaikat pabrik kapal api lagi geus wah geus ngajaritakeun kopi susu aya ge cap bendera ya tuh aya ge susu di Sarwiti deuleu Gusti atuh ngale tuh dina susuna Sarwiti nu mana eta anu sok kusia ditumpakan teh embung lamun eta lembung kenyot kusia nanah meureun ka mah heuh yang sia eta kenyota dahaga lain nginaheun ka awak endahan kaluar ti sabulu-bulu getih geus cek nya balikeun deui bae ka neraka nu tadi ieu mah sugan teh ngeunaheun cek nya rada tiis panas luar biasa dikaluarkeun dibalikeun deui ka dieu satungtung encan beak dosana nu iman nu mabok nu zina nu ngabunuh diseseh dibersihkeun heula digodog disate di dinya terus mungkin 100 tahun 200 tahun 500 tahun 1000 tahun kakara kurang katoel ku seuneu urang bae kembang api na neraka seuneu urang teh kapan ngahumuririna ge luar biasa makan anu kabeuleuh mah teu kuat ku teu kuat aku panas pae pandi ditu mau pae ieu lah sing hade nu nuturkeun ka setan
anu setan dijadikan pamimpin melalui dukun-dukun urang nuturkeun kadinya, melalui tukang toroh urang percaya kama kadinya, atawa setan ajakanana dituturkeun ku urang melalui syahwat, ditumpakan syahwat nyana noelan ka urang, ayo terus kepak ya mabok, ya zina, ya judi, ya maling, korupsi dan lain sebagainya, nyalahgunakan hukum dan lain sebagainya. Iya oke, annaru maswaakum khalidina fiha illa masya Allah. Dikeluarkan sote suka tidak dingenahkan, dipindahkan karena lebih dahsyat. Ayam diberi minum suka temang ngenahan orang lebih cilaka, dikembalikan dari neraka. Na'udzubillah min dzalik wa min dzalik. Inna rabbaka hakimun alim. Sanyana pangeran anjeun Muhammad hakimun, sangat bijaksana terhadap makhluk-makhluknya, ngadamel makhluk, ngadamel pagawean dan lain sebagainya. Alimun, maha uninga terhadap makhluk-makhluknya. Tinggal sing hade ya urang kuari kurang kumaha. Kanjeng Nabi dilahirkan di tengah-tengah masyarakat anu keur jahiliyah. Alhamdulillah nyaritakeun pangeran nu asli bahwa pangeran teh huwallazi khalaqas samawati wal ard. Datanglah ka urang para wali-wali Allah. Suka jero hate urang alhamdulillahirabbil alamin. Diteruskan ku para ulama warasatul anbiya cek Kanjeng Nabi, ka ulama maot teh lanus henteu diwaris, teu ngawariskeun kana harta. Ka ulama ngawariskeun sote ilmu. Al ulama warasatul anbiya, nu neruskeun sejarah, nu neruskeun dakwah Kanjeng Nabi, nyaritakeun Al-Qur'anul Karim, nyaritakeun hukum wajib, haram, sunnah, makruh. Ulama-ulama nu dakwahna lillahi ta'ala sampai ka urang kuari. Alhamdulillah kembangkeun melalui maulidan, melalui rajaban supaya nyahueun. Alhamdulillah satu sisi Muhammadiyah Persis PKS ngalarang kajen teuing urang mah terus bae supaya mantap iman ka Kanjeng Nabi, iman ka Allah Subhanahu wa taala melalui mana bae geus perkumpulan majelis taklim. Hayu eusian dakwah asup ke jero hate. Alhamdulillahirabbil alamin. Ieu mah nu bakal dibere lahum darus. Begitu ngagilek saeutik yang boga motor ku ari ngridit Darussalamna leungit tinggal ieu tadi ta annaru maswaakum. Nu ngridit tidak terkecuali siap dikejeburkeun ka neraka jahanam. Alhamdulillahirabbil ente ngajar awab sia berarti sia ye nu ngridit ye kurang kumaha Al-Quran. Masya Allah karim. Ih sararieun mabok annaru maswaakum lantaran ieu setan dituturkeun. Zina annaru maswaakum nuturkeun syahwat. Kadukun annaru maswaakum berikut jeung setan-setan jeung jin-jinan ke bareng ke urang di neraka jeung jin. Kurang ditanya jin atuh sia kunaon atuh ieu kunaon ngaganggu aing. Atuh sia teh kunaon daek bae. Thank you atuh ngaranna ge kamu mah jelema bodoh atuh aing kanu pinter mese atuh sia mangsa aing. Gitu aing greget bae da sia atuh aing sarua panas geus ulah ngomong. Geus urang ayeuna mah ge gogolotrokan geus ulah masalah. Thank you jin atuh setan tadina tuh kunaon ih atuh aing mah kos kitu tiba lagi. Jadi isya kafir apa ente masih bakal harapan cak setan teh cak jin jin sarua ge sarua bareng kayak ke surganya geus inden sia geus inden saking ukur panas lah inden jin ge seuri di jero neraka sia teh aku nuturkeun ka aing atuh aya kakek dinya tukang dakwah ka neraka sarua bae. Setan sia kunaon aing Quran di aing ade saya di aing aju kurang kiai teh ilmu di pura dae atuh ditu atuh sia teh aku nutur-nutur aing atuh emang ieu pagawean kos itu gelut cenah di jero kiai jeung setan gelut cak malaikat ulah gelut lain waktu gelut ieu mah geus geura nimati ieu annaru maswaakum dipisahkeun ku malaikat ulah gelut
Suharti na gelut dia ya sekali sabara lila kiai dia menurut malaikat dia itu atau 100 tahun kepal kaya itu kiai ya guys neangan tempat istiqomah guys lah teman aduh isti sieun jasa tahyalah inna rabbaka hakimun wa kadzalika nuwalli ba'd adh-dhalimin ba'dhan bima kanu yaksibun wallahu a'lam bimaradihi wa kadzalika kama matana sakumha kami geus tenangkeun usatal insi wal jin ba'dhum bi ba'd silih nyokot kasenangan jelema nu marasiat jin nu maksiat antara jin jeung manusia jin ka manusia manusia ka jin ketika manusia ngiblat ka jin eta teh adalah keur nyenangkeun jin nyenangkeun ka manusia lantaran dituduh-tuduh kudu kieu kudu kieu kudu kieu atuh jin teh kulantaran dituturkeun ku manusia nyana ngarasa senang deui nyana bebeja engke ka kaumna jelema nurut ka aing ku aing dipegol-pegolkeun jelema nurut si bunga amat lain bunga-bunga di urang mana eta bojong kayaknya aing diundang deui ku yana ayo aing senang jasa kira senang jasa jasa lamun ka mamana kudu lapor wae ka aing cieun jasa ka aing bloon henteu teh urang lamun di dieu ka jerona nu sok ngemat jin kos kitu nyana balik ka ditu ka nagarana seserian seserian senang aing malah aya kiai anu nurut ka aing tadina nyana urad wiri salah lain malaikat tuh datang rombongan aing nu datang atuh ku aing kana ku ari geus anak buah aing mati ahli hikmat aya ti pedagang aya ku ari tuh dua eta anak buah aing kolol tajin susurian bae aduh Gusti Allah aing ajak atuh jak baturna pan aing can boga perusahaan ayo aing diajak sia ieu bojong tadi Cikupaya tadi sok ngemat sok urad wirid bae ti penting tadi teutan Gus ya geus kudu proyek aing bae sia kadinya geus tapi sia kudu mayar ka aing tetep uang jago jadi sarua pakai uang jago segala aduh ayat aja keur ngawirid bae mulai hadir ditepak-ketek saya tak ulah sieun rada kebencong-bencongan gitu sial lu datang dah wirida kurang hebat beureun ieu menyana kurang mantep nu datang bencong tolol lesin tetep jadi aku hari mangges lulus ya di mana-mana gangguakan kemat saat di ngaranna aing Nirjan mah haji Nirjan tuh mah ieu Nirjan kok suara udah jadi kieu aing kungsi edan aing mah aya nu wawujin edan tenang oke memang kula aya anak kula heula sangarana Cunghin mah dan itu Cina emang keturunan Cina mantap loba tuh ngemat di Cina ya bahasa Cina tak kos gitu siapa dengar dia gitu sarari aja saja ayo lu kari wa kadzalika sakumaha jin jeung manusia anu barasiat yeun kasenangan nyana papada nyenangkeun manusia nyenangkeun ka jin ka setan lantaran dituturkeun jadi senang setan kitu kene manusia lantaran nyana teh geus diaping ku jin ku setan senang manusia seperti aya nu nuduhkeun percaya bae ka setan jeung jin teh jin senang dipercaya deui macana
awsatal insi wal jin ba'dhum bi ba'd nuwalli ba'dadh zalimina ba'dha. Cek Gusti Allah teh kami ge sarua bae deui nyin asih-asihan nyin sosobatan nyin daerah nyin wilayah ba'dadh zalimina ba'dha sebagian nu zalim kabeh kana sebahagian deui mayoritas di kalangan pemerintah tek ningali masyarakatna loba anu mararabok, loba anu zinah, loba anu maling. Pemerintah makin jadi dimimitian ku lurahna nu teu beres naik ka camat-camat lagi sarua sebahagian camat aya nu bisa dikolingan ku lurahna naik ke bupati nage atuh tadi nage nyana beak jadi bupati nage sekian M. Ketika jadi bupati kalkulasinya na mimiti narik modal heula kadua kadituna hayang untung berlipat ganda berarti korupsi saha eta nu nitahan kitu ajaran Islam mah ketika jana kembali ke ajaran Islam nya lagi ngarajen hatena tapi pan setan numpakan bupati, numpakan wali kota, numpakan gubernur, numpakan menteri, numpakan presiden. Iya Qur'ana sakedarnya nyahokeun bae sugan teh amat teh ditumpakan ku jin jeung setan eta pamarentah tak Qur'ana wa kadzalika nuwalli ba'dadh zalimina ba'dha. Masya Allah, lamun nyana sadar ketika ngadengekeun urayat Al-Qur'anul Karim ti kiai anu lempeng menuju Allah ngerenyet sarua hatena nyana ge datang ka imah aduh salah ngagunakeun aing teh aya tanah 05 kali dijual ku aing aduh pusing nyana engke di akhirat aing kumaha ieu bener ge cek bupati tenang sama urusanana ge tinggal takol bae ku urang bosna titah mayaran deui nu geus dibayaran hayang aman bayar deui aya nu 3 kali mayar bos teh apa mesti kitu cak Al-Qur'anul Karim kongkong balingkong sarua bae nyen persekutuan nyana jeung camat jeung bupati andai kata kitu misalna tapi sigana teh jauh ti kitu. Nah mulai ku ari merenung nyana aing ieu ambalaya mobil mah hayang nanaon ge bisa ieu aing ieu nanaon ge bisa tapi engke di akhirat kumaha keur lempeng hatena jol sinirjan cengeng lurah cengeng bupati cengeng jangan begitu ini kan zaman internet masa baru segitu aja nanti selesai menjabat tobat no problem. Jurig sebagian bahasa Inggris tolol tah ayo bae heula ku ari mah ngompang-ngompang heula na engke geus teu ngajawab ngajabat mah hese itu cenah loba anu di kandangan alah soal di kandangan mah bagi doang ke jeung polisi bagi doang ke jeung hakim KPK disogok geus main sogok sogokan no problem sia tah tahan goblok biasa masalah ya terus ya merenung hanya 10 menit tapi setan numpakan terus nggak laku setan keluar deui jeung babaturanana berak selesai itu dari itu encan geus selesai itu asal SPP teh teh kudu aya aja BJB geus ngaran sajieun ku sia tuh SPP teh geus bae ditanda tangan engke ketika beres itu nyana itu naon kitu nu bogana kata geus nu bogana engke bayar deui ulah SSC ku mah jeunan bae geulana numpang meungpeung hayu bae geulana engke kumaha eta lamun ka ditu tuh bupati teh saya dileungeun aing tenang nyana asal boga bagian bae menta 30% ka aing nu bener sih kiai ya kira-kira lah gitu yang penting aman bae ayo bae geus cenah ketika ngadenge deui suara Al-Qur'anul Karim asup ka jero hate nyana cerik di jero kamar merenung deui bae setengah jam nyana merenung salah pamajikan lagi ka kunaon sih berenang teh kunana ada parusing bae saeutik keluar deui budak beres kan atuh ih boga pagawean sakitu ge hararese mumpung jadi lurah hararese amat sih lurah geus boga sabaraha pamajikan ulah ngomong-ngomong nu geus dikawin bae yang 7 emang menang cak Al-Quran ulah ngomong make Al-Quran da duit teh maling mah tuh kudu make kos kitu tah ngaranna doang teh mah ditikah ge
anu di luar eta loba keneh geus ulah teh urusan aing teh mangke dia jadi malaikat aing mah wau jeung malaikat. Setan bisa aja setan numpakan kana di moal digusur ku KPK lamun teu milu jeung setan geus sabaraha di zaman kuari di SBY BG anu mengarah ka nyana geus aya tapi nyana kan bisaan sebagai sakumaha baheula geus mengarah ka Soeharto bisaan dan lain-lain sebagainya terus baik ieu horeng Al-Qur'an ieu mah keur nyaritakeun Quran sugan teh eueuh di Qur'anna gorenganan ieu talar ieu Al-Qur'an ieu talar ge abeh kapanggih urang jeung lurah jeung camat jeung bupati bacakeun ayat ieu sia mun teu dirampe. Kadzalika bacakeun ieu Kipunoli di ditu di pendopo ieu. Wa kadzalika nuwalli ba'dadz zalimin ba'dhum bima kanu yaksibun. Lain ka nyana bae kakamehan ngan nyana anu digigireun kula. Nyana bae geus diseuseup wae sia. Nuwalli. Padahal loba lain nyana ge ki tukang dakwah. Teu waranieun nyana ieu ngomong di hareupeun bupati mah mesti teu dibere. Bedakeun ieu nuwalli ba'dadz zalimin ba'dha. Masyaallah karim wa yadkhulu fil ayati jami'u may yazimun nafsah. Dina ayat ieu teh asup jelema nu ngazolim ka dirina sorangan dibabawa ku setan aw yazlimur ra'yah atawa ngazolim ka rakyat. At-tajir yazimun nasabi tijarati asarik yazimun nasabi sarikatihi as-sultan yazimun nasabi sultanihi. Pedagang ngagolim ke masyarakatna ku cara dagang nanyana ngabohong terus-terusan timbangan anak jang meuli manu ieu jang ngajual mah nu ieu nyin keuntungan anak lain 50 deui 100% teu bah teu nanaon ngandeulekeun ke di akhiratna eta kapan dibawa ku setan kan aya perdagangan teh nulungan masyarakat nubutuheun kangkung aya di nyana katulungan kahayangna dengan harga anu selaras kan ngeunaheun masyarakat butuheun piring di dieu anu dagang piring hargana akur jasa jeung pasaran kan ngeunaheun masyarakat butuheun ieu teh aku benda eta masyarakat butuheun kura gaji masyarakat butuheun aya nu ngajualna kan ngeunaheun sesuai jeung aturanna ieu mah henteu. Wah komo nyokot kita nyung priuk langsung ti dituna ilegal barangna teh watuh sangeunah-ngeunahna kitu keneh rokok dan lain sebagainya teu aya perpajakan dijieun ku nyana pajakna sebab nyana wauheun jeung menteri perpajakanana nyokot ilegalna ku nyana diteundeunnan di dinya sabungkusna bisa-bisa manehanana meuli teh hanya 2.000 3.000 dijual ku nyana 10.000 15.000 deuk kumaha coba. Emang aya kieu nu kasih lalu bawa omong siapa teman rahasia perusahaan kok kieu nyaho bae atuh aing pan di jero eta atuh kieu ge ka neraka ulah bawa omong kumaha ieu at-tajir komo soal beli jual beli tanah dan lain sebagainya komo tama jual beli soal showroom komo tama jual beli soal ya Allah ya Rabbi ieu goreng aya di dieuna ayat eta diterangkeun ku Kangjeng Nabi at-tajir yazlimun nas fi tijarati pedagang zalim masyarakat dengan dagang as-sarik yazlimun nas fi sarikati tama jelas penyolong eta mah geus jelas sama ngazolim manusia ku nyolongna ieu as-sultan yazlimun nas fi sultan pemerintah ngazolim ke masyarakat dengan kesultanan dengan jabatanan teu nyaho-naon rakyat mah tita ieu hasilna bahwa ka ditu semestinya dari rakyat untuk rakyat kembali ke rakyat tetapi kan ieu mah teu ka rakyat mah sabaraha jalan di kumaha duit lain sembarangan loba jasa di Kabupaten Tangerang tapi aya pernah selesai jalan jauh ambalaya duit mun kudu kukura dicaritakeun mah lain kudu ku aspal di aspal lagi ku perak bisa sebenarnya mah lain lalagaan masyarakat kesulitan teu kudu dagang cokel perak wae di jalan jual rapih kabeh teu kumaha deui pohara jasa pendapatan APBD Tangerang teh kitu keneh kota kitu keneh Serang komo urang mun nyaritakeun Banten hasil di Kesultanan Masjid Banten leuwih gede hasilna per bulan dibandingkeun jeung APBD Serang
emang kumaha gitu dikamanakeun eta duitna. Iya sultanu yazlimun nas bi sultan. Masjidna kitu-kitu bae, makamna kitu-kitu bae, kok gedean pendapatanna leuwih tibatan APBD Serang. Masya Allah, deh kumaha nu mentak perebut kerajaan di ditu, nu ieu menang, nu ieu eleh, ke ieu menang, ieu eleh, terus disidang. Henteu mikiran nu sabenerna anu dikembangkeun ku Sultan Banten teh baheula teh naon nu sabenerna kok bisa jadi raja. Ilmu kesultananana naon atuh eta bae teangan ilmu kesultananana perlu riadoh, perlu guru ka mana kudu guruna, lain kudu hantem-hanteman model kos kitu. Ieu mah keur carita wa kadzalika nuwalli ba'daz zalimina ba'd. Pemerintah ngazolim dengan kepemerintahanan geus karasa ku urang duit anu diangkut ka ditu sabaraha anu dikembalikan sabaraha gecerit rakyatna buruh bae geus ka mana mesti atuh ieu teh pancena aya pemerintahan pemerintah teh pan ngurusan rakyat kami sebagai buruh di Jawa Timur di Jawa Tengah di Jawa Barat daratan mesti ka mana atuh kami minta perlindungan anak pan beuteung kami malah aparnya nama pan naik mobil pancena ieu teh negara hukum aya pemerintahan anak kami lapor ke pemerintah dikembalikan deui ka rakyat kudu kumaha atuh aing jeritan buruh geus teu didengek jeritan fakir miskin, jeritan dan lain-lain sebagainya. Iya horenganan ieu mah keur nyaritakeun ayatna as-sultanu yazlimun nas fi sultani. Lamun atut makena seragam 1,5 miliar pakaianana, kok aya rakyat anu teu dahar. Atuh bere bae tah secuil mah atuh. Teh kadinya. Teu kumaha atuh. Hantem-hanteman amat. Lamun dicaritakeun mah kula ka Pengalongan kabeneran kapanggih jeung anak anu boga perusahaan batik anu baheula bapana teh ieu khusus nyieunnan batik jang keluarga Soeharto. Kula nanya berapa duit situ waktu di zaman Soeharto batiknya itu per orang itu harganya ada yang 500 juta batik 500 juta sampai termurah batik itu 100 juta. Tama teu kudu aya ASEAN benernya. Urang mah pan ku ari hareudang yang batik tinggal batik. Nya mah nu kamari kapanggih deui tah jeung perusahaan anu sok lah geus teh eta hargana termurah eta 5 juta termurah teh 5 juta aing mah kumaha heran aing mah make eta gaya jasa benernya. Gaya jasa bener. Geus kali itu da teu kudu dicaritakeun 100 juta, 200 juta, 300 juta, 1,5 miliar. Mentak eta atut tes sabeuleuh gejer awak pakaianna 1,5 miliar encan jam, encan cincin, encan kalung. Jadi lamun jeung kalung, jeung ieu eta sabaraha sementara di satu kangeunnyana aya kene masyarakat nu teu dahar. Ya Allah, eta keur carita di ditu. Gua di Tangerang mah bejakeun ku aing. Emang kurang gitu aing kabere pan. Bener, Bod. Ayat Gusti Allah ku kabeneran biasa fakadzalika nuwalli ba'daz zalimin ba'dha ya Allah bima kanu yaksibun numantak kaditu cek Ibnu Abbas teh idza radhiyallahu an qaumin wala amrahum khiyarahum wa idza sakhatallahu ala qaumin wala amrahum syararahum. Pemerintah tergantung rakyatna, ulama tergantung rakyatna. Nu paling pertama sabenerna mah rakyat, sebab rakyatlah anu minta diurusan. Inilah perwakilan. Setelah perwakilan ngerancang undang-undang, angsongkeun ke eksekutif pemerintah. Pemerintah lah nu bakal ngalaksanakeun. Berarti kan timbul ti rakyat. Sarua baik di negara demokrasi maupun di kerajaan rakyat. Aya usulan ti rakyat ka rajana. Iyalah mesti diselesaikan. Jadi raja menyelesaikan jeung melaksanakan dan melesaikan hasil daripada inspirasi rakyat. Jadi rakyat nu sabenerna nama nu pertama nu kadua adalah pemerintah, katilu adalah ulama. Idza radhiyallahu an qaumin di mana Allah ridwan ke masyarakat wala amrahum khiyarau Allah selalu ngutus pemimpinna pilihan rakyat musyawarah ieu negara urang beberes yuk
urang ngajadikeun presiden tekan geus aya di ditu teh endek aya ti Nasdem aya deui ti Hanura aya deui ti Golkar aya Ical kan aya deui anu geus jemrosan teh siapa nu nyaho tah aya deui Hanura hati nurani rakyat Masya Allah ngeunaheun kadengena Wiranto atau mah aya deui eta minantu Soeharto saka ngaranna tuh sia geus kaberekan jadi nyaho aya deui nu sok mau gitar teh hanya gitar tua eta jadi presiden hayu tah loba pikiran ku urang kemudian muncul deui ku ari Jokowi engke bakal aya muncul deui ke wanita sanajan dilarang ge ieu kuari keur digodog walaupun ku kumaha ge sementara kuari geus diperbolehkan wakilna ti Chinese Jokowi wakilna Chinese temen paeh pannyana nu naek presidennya kitu kere undang-undangna baheula kan teu meunang non muslim jadi pemimpin nomor 1 nomor 2 tapi kuari geus dimimitian ku Jokowi namun engke kejadian kadituna bakal kumaha dipimpin ku Cina aya kiaian di jerona aya ustadan di jerona dan lain sebagainya aturan-aturanan nah ketika Allah ridhoan ka kaum dek jeung karidoan Allah engke bakal ngutus seorang pemimpin modal kamari dat Gus Dur kuat jeung teu kuatna lain urusan tetapi ketika Allah bendueun wa idza saqatallahu ala qaumin walla amrahum syararahum nu bakal naik jelema-jelema anu kos karari itu bae eta teh kapan calon pemimpin urang can meneliti kumaha salat walaupun urusan pribadi tapi kan barometer kumaha zakatna kumaha puasana eta kan jak urusan dirina bae ge geus bener apa henteu ieu kan urusan halayak rame sa Indonesia jadikeun barometer kepribadianana teh eta kos kitu walaupun cek sebagian itu urusan sendiri urusan pribadi tawa jangan tapi kan leuleuh pribadina heula lamun pribadina bae geus maling atuh ka urang mah dicok-corokan tinggal pemimpin tinggal kumaha ieu kahareupna artina Allah ridhoeun apa henteu sih ka negara urang rakyat Indonesia ketika nu muncul nu karari itu baik berarti Allah can ridhoeun bendueun Allah ka masyarakat ketika Allah bendueun tungguan siksa Allah ti kaler ti kidul ti wetan ti kulon tinggal kitu bae ialah wa kadzalika nuwalli ba'daz zalimina ba'd kitu keneh sakumaha nu tadi jin jeung manusia pilih ieun kasenangan nuwalli ba'daz zalimina ba'd kami ieun kekuatan kami ieun sosobatan kami ieun wilayah kami ieun pamimpin nuwalli ba'daz zalimin sebagian zalim kana sebagian deui ieun persekutuan ieun persengkokolan antara nu zalim jeung nu zalim partena partai zalim didukung kulu zalim organisasi zalim didukung kulu zalim tunggu tanggal mainna tinggal tungguan siksa Allah subhanahu wa ta'ala dek kumaha coba di harapan orang kumaha sebagai masyarakat Indonesia bagian daripada masyarakat Indonesia kula ikutlah memikirkan saha tunek nararaekna ieu jai teh pan rakyat nah alah ulah didenge cenah kieu kos kitu sabodo aing mah didenge tapi kan mikiran mata kieu loba nu ngadaengkeun kula mah kumaha kiai bae cenah mun cak kiai kadinya kumaha kuna tah ieu geus aya ieu lumayan ieu jang jual beli ieu lumayan ieu asal geus aya suara kitu bae kula mah nungguan kiai cak kiai kadinya cak kiai kadinya geus atuh tenang aing can diberena naon ke lamun gede sia ge dibere sia mah saeutik bae aing nu gedena emang kumaha gitu pan ieu ba'da zalimin zalim aing termasuk jelema nu zalim atuh ku zalim deui kasihan ieu nu tebaran tadi mah nuwalli ba'da zalimin ba'd moal bisa nyara korupsi lamun teu persekutuan jeung teu persekongkolan moal janang mabok lamun eueuh batur anu sapa godos nu mantep ka dituna teh man ana zaliman sallallahu alaihi jelema nu nulungan jelema nu zalim deleukeun bakal dilindih ku Gusti Allah kadzalimanna dadang eta jelema ieu partaina zalim kuari ngadukung ka nu zalim bakal kabagian ka zalimna kiai kuari ngadukung ka dinya deleukeun kahirupan kiaina elmuna moal manfaat kajen ku kumaha dipaksakeun sebab nyana geus dulungan jelema zalim sallallahu
dilindih ku Gusti Allah. Oh sia ngadukung kadinya lain ngadukung ka syariat. Geus tuturkeun ku sia berarti sia teh nuturkeun syahwat anu tumpakan ku setan. Ayo tuturkeun ku sia boga mobil mah boga motor mah kehilangan mutiara nu tadina ngaji di majelis salim aya 100 200 kuari tinggal 15-an aju kuari hujan diprekeun ku nyana prek kagok tuh kan kos itu ieu akibat tau di tutulungna ka mana hadis ieu teh nyokot tina ayat eta man aana zaliman sallatahullahu alaih tunggu tanggal mainna mata urang ngadukung si eta aing cilaka moal ngadukung si eta cilaka moal kudu kadinya lah teman-teman urusan penting macam nak beli mobil ai kadinya urusan nama tolos taringgalkeun ku santrina bebeja duh katina macam santri aya bae 78 wari aya 20 ge bangun deuk baralik bae kudu bebeja ka ditu ka bupati ih masa gitu cenah emang aing mah kitu emang jadi sasakala saya teh kos kitu eta sasakalana gara-gara ngadukung kos gitu salah berarti nuturkeun syahwat setan berarti babaturan jeung setan ilmu Allah moal daekeun ngahiji jeung setan tinggal kitu bae mun ditokngolkeun ieu ayatna ieu kakarak sebahagian dimantak annallaha idza arada bika min syarran wala amrahum syararahum di mana pada deuk ngahancurkeun masyarakat budaya jeung agamana nu maruncul jadi pamimpinna engke bakal nu garoreng bae dipilih ku rakyat beuki hancur beuki goreng tunggu tanggal mainna siksa ti Gusti Allah mantak loba kiai kok salila ngajabat SBY beker carita loba amat siksa kula tidak ngomong ieu mah carita-carita ti batur wallahu a'lam kumaha teh kieu wallahu a'lam geus kitu bae pokona mah nu jelas mah kaharep heula nu geus bae heulanan ieu nu kaharep nu bakal calon pemimpinna bejakeun ke masyarakat siga deh salah milih emang kumaha kitu ulah salah nutu merek ulah pilih sia mah bloon sia mah bloon singali deuleu Abu Rijal sosok Abu Rijalna deuleu zahir jeung batinna dan lain sebagainya oh cenah kiai mah nu rada bae atuh nu rada mah eta nu jenggotan ayo siapa cocok bae tolol wa kadzalika walli ba'd zalimin ba'dhum bima kanu yaksibun silih dukung nu zalim jeung nu zalim deui silih ajukeun nu zalim jeung nu zalim deui persekutuan jeung persekongkolan bima kanu yaksibun kana naon nu kumanehna diusahakeun akhirna terjadilah seperti kos kieu ieu teh ku rakyat keneh bongan urang milih si eta DPR-na bongan urang milisi eta DPR-na panjana nu deuk mamawana ieu nagara teh pemerintah nu bakal ngalaksanakeun anak kiai ilu ngadukung ajur kabeh wa kadzalika sakumaha jin jeung manusia anu persekongkolan persekutuan nyeun sesenangan dikanaragakeun sarua rakyat jeung pemerintah nage anu zalim bakal akur sarua annar matwaakum khalidina fiha na'udzubillah min dzalik sementak mah hese teh jadi kiai mah sanggeus da cicing di imah keur mondok mah ngaji amil jurumnya bisa ngaji alfiah juar kudu bisa naik Baitul Usul kudu juman naon kita jamu jami alhamdulillah naik samsia kudu bisa maca tafsir alhamdulillah jadilah ka imah magahan ngaji masyaallah mantep ternyata tuh boga pagawean batin didatangan ku lurah datangan ku camat datangan ku bupati oyag hatena milu ngeungkeui ka ditu eureunnan jadi kiai pagawean kiai teh ya roja'na minal jihadil asghar ila jihadil akbar urang balik cek Kangjeng Nabi teh tina perang leutik menuju perang gede balik di pondok tas perang jeung hawana su di pondok teh ngaji gadakom 10 tahun 15 tahun balik ka imah roja'na minal jihadil asghar ila jihadil akbar kudu boga pagawean batin di imah teh atuh teh ketika jeung tatangga teu ngondang tiis alhamdulillah ketika aya batur nu ngomongkeun alhamdulillahirabbil alamin ketika aya batur nu nyaci maki alhamdulillahirabbil alamin kok kiai alhamdulillah aing mah teu rek ngaharep ka sasaha jadi ka Allah tiis aing mah batur deuk kumaha ge aing mah sabodo bae nyarekanan ka aing heg bae ja aing teu salah-salah teuing batur nyaci maki ka aing heg bae batur deuk kumaha ge heg bae tatangga sekitar ka aing mah ja aing
mantre ka manehna deka Allah teangan ilmu nu kitu geus boga pagawean penting hudang tafakur salat zikir geus tentrem kiai teh lain haju mimilu kagolkat na'udzubillah min zalik wa min zalik mun aya geus kiai nuturkeun golkar na'udzubillah min zalik wa 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 min zalik naon eta kunyaho jerona ente mah teu pernah nyaho dongeng geura jeung nu dilaluhur dongeng geura teh lain eta bae berbagai partean anu aduh teu bareres ieu keur carita dek dukung mendukung kudu nyaho posisi kiai di mana ayana tah nu bagus mah geus ngadoakeun bae kiai mah tuh boga pagawean sorangan zahirna magahan ngaji batinna keur ka Allah tentrem ngeunah tapi lamun zahir jeung batin ngahareup ka santri ngahareup ka masyarakat ngahareup ka pengajian zahir jeung batin cilaka zahirna ngahareup ka masyarakat teh keur ngaji batinna maka Allah hayang meunang ridho Allah ketika aya nu teu ngaji-ngaji kajin ketika aya nu ngaji bae di hadapan tanggal lamun no problem ketika aya nu ngaji di majelis taklim tapi nundutan bae masalah nya sama urusannya anak urusan urang mah ngaji bae nyampekeun hate mah hayang meunang ridho Allah teu hayang dimulya-mulya teh tah eta kakarakos kitu jadi geus boga pagawean anu leuwih berat di batan partai batan organisasi ka Allah ngaleungitkeun nafsu-nafsu nu tadi nu jadi kendaraan setan iyalah supaya ulah tergelincir lamun kiai geus mengarah ka dinya insyaallah ke rakyatna jan nuturkeun ka kiai ieu urang jadikeun ieu presidenna ieu nu ieu nu mata kabeh ka kiai bae ieu nu ieu lumayan ya nama gitarna kolot ieu aya sakumaha jin jeung manusia anu tadi silih sesenangan dikanarakakeun ieu ge sarua ba'do zalimina ba'do sarua nyeun persekutuan persengkokolan baik organisasi nu teu eceuk partai nu teu eceuk pemerintah nu teu eceuk didukung ku rakyat nu teu eceuk sarua nu teu eceuk pada nu teu eceuk deui wa kadzalika sarua annaru maswaakum khalidina fiha na'udzubillah min mudah-mudahan urang kabehan dibuka mata hati urang sehingga nyaho kana bener jeung hak urang bisa ibadah ka Gusti Allah nuturkeun nu balalener melalui syariatna ngaluarkeun anu zarolim nu diajak ku setan-setan sehingga urang maot husnul khotimah amin ya rabbal alamin ya ma'syaral jinni wal insi wallahu a'lam bissawab.